Para mitra sadaya, alhamdulillah mangjaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas ngeraskin hanca dongeng nukatuna kamari. Dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa ayeuna teu nincak bagian ke-10. Atuh mangjaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi atuh jelas aya dina ngadongeng masuk seueur kalepatanana para wargi namina ge atuh. Namina ge cumarita atuh tuluy we ngocoblak salami sabaraha menit ya 45 menit. Mungkaning teu liren-liren yalah kitu para wargi. Mangga urang lajengkeun nya diliren di selang sakedap mah itu. Tangetang ieu ngaso sakedap. Nu sisieurna mah ngocoblak we teras. Ieu teh tangtos seueur kalepatanana para wargi sadaya. Tuh mugi tiasa ngahapunten. Ngahapunten sagala kalepatan mangga urang lajengkeun para mitra dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa. Dongeng teh parantos dugi kanalika si Jured harita parantos tarung sareng Citrasena ngayakeun sandiwara. Nyata ngayakeun sandiwara para wargi. Sandiwara sababak cenah kitu. Suep babakna tinggal baredna kitu. Mangga urang lajengkeun deui para wargi anu mulia etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangjaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa. Barang ningali udaganana kabur, harita mangroda paparentah. Batur-batur, udag euy, hayu udag. Cik mangroda bari ngacungkeun bedogna. Atuh dereg-deg anu ngarudag teh lumpat beuki digancangan bakat ku hayang nyusul ka si Jured. Ari Kang Ikung mah lumpat na mahiwal, batur mah ka kidul manehna ka kaler. Lantaran tetelasi pasar kagariwahkeun jadi ngilu kabur. Jadi Kang Ikung lain ngudag si Jured tapi ngudag si pasar. Sedengkeun si Jured mah lumpat na meniti buburanjat, maklum diuber ku jalma nu sakitu lobana. Malah mah para mitra, bakat ku hayang salamet lumpat na ngahaja mabal teu mapai jalan. Sanggeus lumpat kira-kira 300 meter srog ka hiji sasak. Ubuh si Jured menibungaheun. Gancang mentas bari ngalugas deui bedog. Sanggeus tepi katungtung sasak, siuk kedok sasak aduh. Ngan dijieun tina awi tilu leunyeur tadi cacag tungtungna. Atuh tumrapna borobot, sasak teh runtuh mangkaning dihandapna jungkrang nu kacidanang tawingna. Barang nu ngarudag nepi ka palebah dinya sarerea pating jarenghok. Lantaran ampir-ampiran kalepasan terus lumpat kana jurang. Cakakak si Jured seuri menilalengakan bakat ku bunga. Sabab jelas nu ngudag teh teu bisa terus ngan saukur ngagarimung bari pating polotot. Setan sia kunyuk, sok sia udag aing mun wani mah. Bari saluncat kana jurang sia, kurang ajar deuleu. Kawani we sia jiga nu heueuh. Sok sia wani mah, cek si Jured bari ngacung-ngacungkeun bedogna ciga nu nangtang perang. Padahal mah boro-boro wani ngalawan ka karana nempong ngalitna ge nu ngudag teh menigis kukurayeun keumpeur jeung kaweur. Tapi hanyakal seri si Jured jiga nu mangih ka bungah teh kalah ka mapag kala sabab teu kungsi antarana siut cerap aya jamparing lancar kana puhu leungina. Kero si Jured ngocea. Aduh, setan haram jados ya. Wujud burung wujud kenyul manusia kacing calang jedul si aduh. Cek si Jured bari nyeklan jamparing nu geus nancep dina puhu leungin. Sanggeus molohok sakedeung deregdeg si Jured lumpat nu ngajauhan bibir jurang. Sieun aya jamparing nu nancep dina awakna. Ari murid-murid monyet bodas nu harita dipingpin ku jahringan saukur bisa silih reret bari colohok. Lantaran rek mudag teu aya jalan da puguh jurang ka cida jerona. Lamun murilingan ka jalan anu sejen ge taya hartina sabab tangtu si Jured teh jauh manten. Ok si Jahri nyarita ka baturanana. Tur-batur, malaung geus kieu ya. Na mending udag atawa antepnya. Mangkana geus burit teh ya. Cek Jahri bari ngareret ka babaturanana, teu lilapok mang sorban. Anu datang pang paneurina ngajawab bari panon molohok kana jurang. Ojok mang mah balik we lah keuna antep heula. Sakitu mah pira ge manusia saese moal mata ngarugikeun ka urang. Apaan saese ge geus puguh ngarugikeun ka urang.
Mahai pikiran Mang Sorban teu puputeng, cek Jahri rada muncereng. Nyaeta para mitra teu panuju kana caritaan Mang Sorban. Oh, hari geus kieu nare kumaha atuh apaan geus puguh manusana geus kabur. Nah, atuh tadi make diantep. Da ieu na geus puguh kaburnya urang baralik we naha, cek Mang Sorban deui. Bari ngasupkeun bedog kana sarangkana, pok Jahri nyarita deui. Nya tapi nya teu naon balik oge lah. Tapi ari nu ngalepaskeun Jamparing saha tadinya? Cek Jahri rarat-reret nempuan ka baturna nu ngabaredega bari nulak cangkeng. Ari nu boga pagawean pok ngajawab gagah pisan. Horeng rojana manehna teh kuring ngalepaskeun Jamparing mah. Rek naon kitu euy? Kuring mah panasaran we atuh pupeurieun ngadek-ngadek teu bisa da jauh. Cek rojana bari ngusapan gondewana ku curugna. Gaya niru-niru Arjuna dina wayang. Sedengkeun gondewa ngan saukur dijieun tina lulubeh kulit tisuk jeung awi tali. Atuh sarerea ampir bareng ngareret ka rojana. Nu memang resep pisan kana Jamparing teh. Teu lila pok Jahri nyarita bari neuteub ka rojana nu keur ngome gondewa. Hahaha. Teu sangka Jamparing meunang nyieun teh. Tadi isuk geus bisa meunangkeun musuh ye. Make racun teh we. Cek Jahri bari nyerenge seuri leutik. Lantaran manehna manyahoeun pisan keur nyieun kana Jamparing teh. Apunten, keur nyieunna Jamparing rojana teh. Pok rojana ngajawab sarua bari seuri. Dah, boro-boro make racun, arautan ge can pati bener. Eta euy lah satadina mah di bawah sote rek diangeuskeun di rautan, tapi samemeh dipigawe datang manten Kang Iku ngajak mudag musuh. Itu tah sebenarna mah. Hitung-hitung memuruk we tuh ya mah. Cek rojana bangun anu ngarasa reueus, boga cocoan geus bisa ka ala gawena. Heueuh lumayan sakitu ge lah. Diulah urang baralik ah. Apaan geus burit kitu teh? Yah Mang Sorban urang balik. Cek Jahri bari ngaleos pangheulana ari Mang Sorban pok ngajawab bari nuturkeun. Napu gua tuh kudu buru-buru balik marek nanahaun cicing we di dieu da moal anu nyuguhan. Kane antep si bangsat gejul mah. Sabab si pasarna ge geus salamet ayeuna mah. Cek Mang Sorban bari ngagedig lempang gancang naker. Bring sarerea baralik bari ngarasupkeun bedog kana sarangkana. Sarerea kukulutus kasih jured anu geus jauh mabur. Kekung si lila serog sarerea narpi ka ulut si jured tarung. Ngarang breh tete lapisan Kang Ikung jeung Mang Roda katu Citrasena keur moro si pasar. Nu can beunang keneh bae. Tapi lumpat teu daek jauh jiga anu katalimeng. Sedengkeun ari rek ditewakalah ajret-ajretan bari disada mata keueung. Nempok kitu mah gero Mang Sorban mere komando ka sarerea sangkan hilu ngepung si pasar. Batur-batur ulah cicingun oi. Hayu urang iluning ke si pasar sok kepung kawas basa dina latihan. Cek Mang Sorban. Dereg lumpat pangheulana rek ngilu newak si pasar. Nu sejen teu ngalobakeun catur sakilat geus mencar ningker si pasar nu keur ajret-ajretan. Barang nempok itu Mang Roda menibungaheun. Lantaran awakna geus capeun pisan. Gero Mang Roda ngagorowo. Aduh, halus oi. Capek oi, sok kepung ku sarerea. Cik Mang Roda bari ngacungkeun peureup. Ayeuna mah Mang Roda teh lumpatan mudag-mudag si pasar dengan ukur jalang jeleng bae para mitra henteu lumpateun. Ngawaskeun ka si pasar. Lila atuh oge si pasar teh geus katingker malah mah teu aya pisan tempat nu lowong. Anu ngepung pacekel-cekeleungeun bari maju ngaleutikan. Nah tempat lumpat si pasar beuki lila beuki leutik. Geus teu bisa lumpat deui mah teu lila krewek tali kadali si pasar ditewa ku Kang Ikung. Keren ngepung surak bakat ku bunga. Sanggeus si pasar katewak gero Mang Roda ngagorowok tarikna ke. Hop jempe. Lamun manggih kabungahan surakna ulah kabina-bina teuing. Sabab surak nu kaleuwih sarua jeung kemangna susah. Jadi berat seuri minang ke kemangna ceurik. Jabat ti kitu kaayaan teh geus burit ye. Kulantaran kitu urang ulah kamalinaan lantaran boga semah ukur-ukur buru di aku ya. Cek Mang Roda. Bari ngasupkeun bedog kana sarangkana sabab tadi mah jiga kapopohokeun da puguh matak tagibur. Ari nu surak jep jempe dirgaang katincak. Lila pok Mang Roda neruskeun omonganana. Para batur, Bandungan ye ku sarerea kuring rek nanya ka Kisema. Hatur punten saderek.
Bupi saderek kesahanya kakasih bade angkat-angkat ka mana terlebih mulih di mana sareng naon anu diseja. Atur punten ieu Mang kumabantun ka saderek margi Mang teh ngaraos kahutangan budi ku saderek teh cik Mang Roda. Bari nitip ka Citrasena nu harita geus saged deui malah mah buntelan geus naklok deui dina tonggong ditogencangkeun ku itu koe. Jadi dapok Citrasena ngajawab sopanaken. Satur nuhun Mamang. Bisi mabdi teh parantos diangken sareng diperatoskeun. Bisi mabdi teh nu katelah mah pun Citrasena dupi kawit mah tidak murah kurung 7 bawahan sagara handap. Nu dimaksad sejak ngalalanang hitung lembur ngajajah milangan kori sakitu ta Mamang. Cek Citrasena bari ngeluk tungkul pura-pura jalma alim. Barang ngadenge jawaban Citrasena kitu celengkeung Rojana ngilu nimrung. Uluh bening jauh lembur ujang tanya. Bawahan sagara handap mah sarua we jeung di dasar lautan. Na pernah naon ka Nagawati anakna naga raja. Bawuh henteu jeung naga baruna. Nah ieu nu ngaranna bet Citrasena atuh. Pan Citrasena mah cicingna di leuweung ngarajaan di nagara Genderuwo. Dik jawab ujang. Mang bere nyaho ngaraharti cek Rojana bari nutuh. Ka Citrasena sarerea ngarenyag barang ngadenge ceritaan Rojana kitu. Sedeng Citrasena gawena nganyerengeh we siri jiga nu bunga ditanya kitu ku Rojana teh. Tapi can waka bisa ngajawab lantaran kapegat ku Mang Roda nu nyoromot ka Rojana. Is, barina naonan teh Rojana. Dasar maneh mah turunan wayang meni apa kanu kararitu teh. Cicing Rojana tong pipilu nyarita lantaran can waktu namanya hilu nyarita. Atuh kajang Citrasena mugi ulah janten raheut manah kuayana pertanyaan tipun Rojana ite matak pika keheuleuh. Sajabina ti kitu anggape pertanyaan tipun Rojana teh lulucon anu teu rame lah jeung teu kudu dijawab. Ayeuna mah jawab deui pertanyaan ti Mang, lamun ujang aya maksud ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori, tang tu aya nu diteangan. Lantaran ari ngalalana teh teu pararunggu asa pamohalan atuh. Tah kulantaran kudu puguh nu ditujuna, cik jawab. Lamun neangan naon, lamun aya maksud naon. Sugane Mang bisa nuduhkeun lamun kabeneran nyaho mah atawa bisa nulungan lamun ujang mangih kasusah. Cek Mang Roda. Bari netep ka Citrasena, puguh Citrasena meni bungangang. Lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih aya jalan komo mentas nugar cadas mangih emas. Bungah lantaran pamaksudan hasil, pok Citrasena teh ngajawab. Nasoheula atuh. Para mitra anu mulia, kumaha atuh caritaan Citrasena teh? Harita Citrasena tuluy nyerita, Mamang. Kasauran Mamang leres pisan teh margi saupami aya hiji jalmi nu ngalalana henteu puguh nu dipilarina. Tangtosna jalmi teu puguh sareng jalmi nu teu gaduh kayakinan. Sedang abdi mah alim disebat jalmi kitu teh margi abdi mah aya nu dipilari nyaeta nuju milari hiji paguron silat bunga hiji sareng paguron agama. Atanapi pasantren. Ali numutkeun wartos mah eta paguron teh aya di daerah ieu. Nah leres teh Mamang, Cek Citrasena bari mencerong kana beungeut Mang Roda. Atuh Mang Roda teh mani narik napas panjang bakat ku ngarasa sugema. Ku tepungna jeung Citrasena pok Mang Roda nyarita deui. Lamun kitu carana ieu obrolan urang pencit nepi ka pelebah dieu nya. Lantaran ayeuna geus burit ye. Kawan tu aya di jalan. Ayeuna mah kieu we ye. Hayu ngiring heula ka Mang, kalayan ngobrolna urang teruskeun di tempat Mang. Kumaha ujang satuju? Katenan satuju mah Mamang. Samalih bingah we nu aya di sim abdi mah. Mangang ngiringan kana pangersa Mamang? Jawab Citrasena meuni bungaheun pisan. Disamat ku Mang Roda teh. Lantaran memang eta nu diharepkeun, pok Mang Roda nyarita deui ka Citrasena. Syukur atuh ari satuju mah ujang. Yu urang miang ayeuna keneh, bisi kaburu magrib manten. Batur-batur, yu urang balik euy, ceuk Mang Roda. Bari ngacungkeun pereupna terus dibantingkeun ka hareup. Geus kitu mah bring sarerea marulang ka Ciborelang, dijajabkeun ku sora tongeret nu baleger di sada. Panon poe hareta geus mubus ka tukangin gunung. Anu leumpang ti heula Mang Roda ngareneng jeung Citrasena terus dituturkeun ku Kang Ikung anu nuntun si pasar. Terus satukangina ngaleut Mang Sorban
Rojana, Sobana, Sobirin, Karyoto, Jahri jeung Musejena. Sabab disebutan kabeh motak meakeun waktu. Ayo disebutkan di kabeh para wargi. Aduh, ampun ya. Aduh. Alutan Mangroda sapara kanca meninggali gedet. Panjang pisan lir alutan sireum hideung dina batu. Ari sabab sarerea bajuna harideung katurung-turung kaayaan geus ampir preupan. Ieu sireum tataman cenah beranda. Gancang ngacarita Mangroda sapara kanca geus anjog ka pondok. Malah terus ngalaksanakeun sarolat magrib berjamaah di masjid. Sanggeus sagala rupa beres terus ngadeheuskeun Citrasena ka Bah Purwana. Ari nu sejena ngariung di masjid bari ngaderes Al-Qur'an. Sedang anu rada kedul mah gogoleran bae bari silih pencetan jeung nu kedul deui. Aya we urang dikologan kedul tak. Ai batur maraca Al-Qur'an ngaderes para wargi. Nya atuh nu kedul mah kalah gogoleran teu puguh teh. Sanggeus Mangroda jeung Citrasena araya di imah Bah Purwana, pok Bah Purwana ngamimitian muka carita nanya ka Mangroda. Bola Abah teh ngadenge beja yen tadi pasosore aya bancang pakewu kumaha ada demimitina jeung kumaha panungtunganana nyaha bisa dibereskeun atawa henteu cek Bah Purwana bari netep ka Mangroda anu diuk ngareneng jeung Citrasena. Kumaha ku abdi bade terangkeun bah nanging sateu acana medar lalakon teh nu tadi kajian tenan abdi teh seja unyukeun ka Abah. Pilih Nabi parantos kasumpingan kui kita tamu. Nukalesan penak di perjalanan. Rupi jalmina teh nya ieu pisan anu calik di sagedengin abdi. Jenenganna teh pun Citrasena kawit ti lembur kurung 7 bawahan sagara handap. Ku jalaran kitu sumangan nepanggeun heula ceuk Mangroda bari nunjuk ka Citrasena. Ari Citrasena ngarti gancang munjungan ka Bah Purwana bari nyarita sopan pisan. Cuma ngaji si Mabdi pun Citrasena sejang ngahaturkeun wilujeng tepang juragan. Sareng hapunten samudaya kalelepatan cek Citrasena rengkuh tur hormat. Gancang ku Bah Purwana dijawab bari nampaknan leungin Citrasena nu ngajak sasalaman. Bagyatina menan Abah tiasa dilawungkeun sareng si Ujang. Atuh Abah ge sami-sami ngahaturkeun wilujeng tepang sarta teu hilap ngahaturkeun wilujeng sumping ka ieu patempatan. Mangga urang sami-sami ngobrol sareng Abah, henteu kedah sungkan-sungkan Ujang. Mangga. Mangga ngiringan juragan sareng hatur nuhun kana kasayan manah juragan, jawab Citrasena. Bari jek diuk deui sila meuni rekep bakat ku ngarasa ajrih ku pribumi. Hari Bah Purwana pok nyarita deui. Mangroda, sok geura teruskeun carita teh. Perkara tamu ku Abah geus katarima. Sarta itu ieu nama urang teruskeun engke lantaran Abah hayang nyaho heula kana lalakon anu tadi kajadian. Cek Bah Purwana bari ngalaan karepusna terus dituna gigireunana. Kumaha Abah? Nanging estu kaleresan pisan lalakon anu tadi teh aya patula patalina sareng ieu pun Citrasena. Rupi nu janten marga lantaranna teh kieu geura bah? Cek Mangroda. Bari derek-dek ngadadarkeun perkara nu tadi kajadian. Sakur nu kadenge jeung katempo sarta karanapan mah kabeh dicaritakeun ku Bah Purwana, kabeneran ka Bah Purwana. Ini miti latihan tumpak kuda tuh nepi kadanget harita. Sanggeus beres nyaritakeun lalakon anu tadi kajadian terus Mangroda mungkas caritana. Da kitu lalakon teh bah nu mawi abdi teh geus eureun nu diemutan engawe pun Citrasena teh disamat di cenah ka dieu. Perkawis ditampi sareng teu nama janten murid monyet bodas teu langkung emutan salira Abah sun. Margi abdi mah rumaos teu gaduh kakawasaan kanggo nangtoskeunana sun. Ceuk Mangroda. Bari rutret ka Bah Purwana jeung ka Citrasena. Gancang ku Bah Purwana ditempas. Oh, jadi kitu. Kaharti atuh. Nuhun atuh Ujang parantos kersa nulungan ka sadaya murid-murid monyet bodas. Anu nuju mudag si Durjana. Margi saupami eta kuda teu kenging deui aduh tang tuh kagunganna teh bakal benu ka Abah sareng ka Mangroda. Sakali deui hatur nuhun Ujang.
Cik Bah Purwana bari ngareret ka Citrasena sanggeus narik napas panjang. Pok Bah Purwana neruskeun deui omonganana ka Mang Roda. Mang Roda nginaan ditarima jeung henteu nama. Jang Citrasena ngahiji jeung urang, abah oge teu bisa nangtu lantaran kakawasaan mah tetep aya dina dampal panangan Jang Supala. Tapi pikeun ngahormat kana jasana Jang Citrasena, urang tarima sakumaha kasemah we jeung minangka pamulang tarima ka jalma nu geus nyieun kahadean ka urang. Ukituna taya halanganana lamun Jang Citrasena cicing di urang bari ngadaguan datangna Jang Supala. Sakitu kaputusan ti abah mah Jang Roda. Cik Bah Purwana bari ngareret ka Citrasena, terus ngareret ka Mang Roda. Teu dilapok Mang Roda nyarita ka Citrasena. Jang, itu geuning kaputusan ti Juragan Purwana teh. Danen perkawis ditampi sareng ditampi nama teu acan kantenan. Margi nu kagungan kakawasaan wujud aya di bumi. Nanging sok sanaos kitu ge teu kedah alit manah Ujang. Margi hiji paguron anu ku Ujang disungsi parantos kapenak nyatana di dieu pisan. Atuh sajabi ti kitu anu nuju ngantosan kaputusan teh sanes jeung Ujang Citrasena wungkul. Nanging aya nu sanes nyaeta nu sami sareng Ujang nyaeta Kang Ikung. Da ku margi kitu ayeuna mah tos we ulah ka mana-mana, cicing we tetep tumetep heula di dieu di Emang. Sanes kitu abah. Cek Mang Roda bari ngareret ka Bah Purwana. Pok Bah Purwana ge ngaku ka Citrasena, nya kitu Mang Roda, ayeuna mah geus ulah neruskeun ngalalana Ujang. Sabab nu diteangan ku Ujang teh di dieu nyatana teh ngan samemeh resmi jadi murid monyet bodas. Moal waka bisa narima pangajaran sabab kudu diwidian heula ku guru. Kumaha Ujang satuju kira-kirana? Cek Bah Purwana bari netep kana beungeut Citrasena nu keur ngeluk tungkul. Kantenan satuju mah Juragan jisim abdi mah neme diangkeun parantos kalintang bingahna. Kasayan manah Juragan miwah Mang Roda teu disimpen di handap-handap estu kasuhun katampi pisan ku jisim abdi. Saur paripaosna mah abot nuhun abot nganggung, abot kanggo narimakeunana. Tah kumargi kitu jisim abdi teh bade mungpang, henteu bade mungpang kana kapalai Juragan kalih Mang Roda. Sakali deui hatur nuhun Juragan. Cek Citrasena bari unggul sakali deui tanda hormat. Pok Bah Purwana nyarita deui bangun kataji kurengkak paripolah Citrasena. Nuhun atuh ari katarima mah Ujang. Nya kitu we namanya tah pikeun saterusna abah rek tumanya. Mang Roda, ina perkara bangsa tuanian teh, ku abah mah kapaksa we di ngaranan bangsa tuanian sabab wani nyokot barang batur ti hareupeun nu bogana. Ari manusana teh ku Mang Roda teh geus kanyahoan ngaranna. Jeung urang mana cenah teh kira-kirana teh cik sugan aya gamaran nu rada pantes. Kantenan aya gamaran mah abah, malah abdi gaduh kayakinan nu sayakin-yakina. Yen anu tadi ngarebut si pasar teh si Jured. Margi da abdi ge parantos apal pisan kana dedeg pangadeg si Jured mah. Sajabi kitu Kang Ikung kantos bakal ningali kalawan jelas kana beungeut si Jured. Sarta Kang Ikung ku abdi parantos ditaros ngeunaan anu maling kuda teh. Atuh baleurang teh sami pisan sareng pamanak abdi. Kitu bah. Jangan teh dijalmi nu dicuriga kajabi ti si Jured, urang Cihaur, usung esang nama Jalil, cek Mang Roda. Nyarita menim sumanget. Jika nuges yakin pisan yen boga dosa teh si Jured. Barang ngadenge katerangan kitu Bah Purwana rada ngaranyu. Sabab tetelan nyeun pucuk pigirang nyeun kaributan teh musuhna keneh. Pok Bah Purwana nyarita bari ngusap raraina jiga nu sumpeng kana hate. Bo, cilaka atuh ari kitu si Jured jeung si Jured deui mah. Nu boga pokal teh lantaran jelas lamun kitu carana mah musuh urang teh geus bener-bener hayang ngaruksa ka urang. Tapi naon maksudna make jeung maling kuda sagala rupanya? Nanyeun pucuk tigirang kitu? Sangkan urang nafsu terus nyerang ka manehna? Cik kumaha nurutkeun pamanggih Mang Roda? Naon cenah maksudna pagawean si Jured teh? Cik Bah Purwana bari melong ka Mang Roda. Nuker ngahulang milu mikir.
Bari Mang Roda mikir Mang Jaya ngaso. Cangkeul udah ngaso heula ngaso. Barang Mang Roda dipenta katerangan kubah Purwana. Malah dipenta pamanggihna ngeunaan si Jured anu maling kuda teh. Saterusna Mang Roda nyerita, "Wah, abah mah geus gugu si Jured teh ngan ngarugikeun wungkul. Iraha ngentengkeun ka urang. Tapi lamun kuring ditanya perkara naon teh, pamadegan duka teuing lah. Rumah poekeun ari mayunan kieu mah. Aing jelas mah nantang perang we teh panginten-jinten hiji-hijina jalan si Jured teh kudu dicangkalak ku urang. Sarta warah nepikeun ka setengah modar kitu." Cek Mang Roda. Marina peuleukeun dua peureup meuni buleud-buleud. Salah atuh ari kitu mah Mang Roda. Sabab pasalia jeung padoman hirup urang. Kaduana ingkar tina tata cara nu dipake ku urang. Lantaran apan ku Mang Roda geus kaharti yen urang teh ulah miheulaan neungeul jeung ulah kapiheulaan neungeul. Atawa ulah nyerang ti heula jeung ulah kaserang ti heula. Jadi lamun urang ujug-ujug nyangkalak si Jured mah goreng teh. Sabab kasalahan can aya di puncakna. Sanu nyaho isuk jaganing pageto bakal nguntungkeun ka urang. Itu abah. Si Jured nguntungkeun. Dua kali ngaganggu ka urang si Jured teh. Manusia badul kitu mah geus puguh. Ngaranna geus kanyahoan atuh lemurna geus puguh ngantosan naon deui atuh bah. Serang we naha. Cek Mang Roda. Bangun geus teu sabar. Yang geura newak si Jured tapi Mang Roda teu bisa nyanyahoanan lamun can aya paidin tur parentah ti dununganana. Ari Bah Purwana pok nyarita deui. Iya bener Mang Roda. Bener teh. Tapi pikeun ngalaksanakeunana tetep kudu nunggu heula Jang Supala. Lamun geus datang Jang Supala mah abah teh moal bisa ngahalang-halang deui. Tah, kulantaran kitu sabar heula ayeuna mah. Gampang. Lamun Jang Supala geus datang urang badami nu leuwih asa. Nama ayeuna mah geura bawa istirahat heula Jang Citrasena teh. Cek Bah Purwana. Bari nutup ka Mang Roda. Terus ka Citrasena nyarita ngahaja leuleui sangkan Mang Roda teu katutuluyan. Nyaritakeun masalah si Jured. Lantaran Bah Purwana geus nyahoeun yen Mang Roda teh ayeuna rada barangasan. Barang ngadenge caritaan Bah Purwana kitu. Teu buru nurut Mang Roda teh malah pok nyarita. Naras bah lah. Keun ayeuna mah bade diteureuy we heula lah. Kakeuheul deh. Ngan saupami Jang Supala parantos umping tangtos abdi bade usul. Sangkan buru-buru nyangkalak si Jured. Yuh urang ka pondok Jang. Cek Mang Roda bari jung nangtung terus dituturkeun ku Citrasena. Geus kitu mah terus Mang Roda jeung Citrasena arinit ninggalkeun Bah Purwana. Tukung silila terpi ka pondok sarta kasampak baturna can sarare. Malah keur rame ngobrolkeun tadi. Mang Roda jeung Citrasena der ngilu ngobrol. Cag urang tuna heula kaayaan di Ciborelang. Aina urang ngaguar lalampahan Supala nu geus lila kaluluy. Sakaluarna ti imah Supala leumpang kebat kabelah kidul ngajugjug ka hiji leuweung tempat patapaanana Cibanyueun. Nu mampahna salsewe teu rusuh jeung taya karingra. Sadajalan leumpangna Supala teh dijajabkeun ku sora-sora manuk leuweung jeung recet di sarada rupa-rupa. Beuki lalu mampahna beuki jauh. Malah panon poe harita teh geus beuki luhur. Sanes ngaliwatan pasawahan jeung tegal katut sampalan. Saog Supala anyog ka sisi walungan Cihoe nu geus deukeut ka huluna. Cileng Supala luluncatan dina luhureun batu anu teu kakeueum ku cai walungan. Bila Supala geus aya di peuntaseun walungan beulah kulon, reg Supala eureun heula sarta geek diuk dina luhureun batu nu rada gede. Anu neuteup seukeut kana cai walungan anu herang meuni ngagenyas. Bari ngareureuhkeun kacape leng supaya ngahuleng. Nginget-nginget pangalaman anu geus kaliwat-liwat. Lila bray lamaran hirup anu ka tukang-tukang ebreh naremongan deui. Pating kolebat dina sawanganana ku Supala kacipta waktu manehna keur lumpat nyingkahan anu ngarudag basa tasmaihan tua kampung teh. Breh kahirupan inung bapana.
kumalangkang dina kongkolak panon, malah tungtungna sakabeh kalakuan Supala nu geus kaliwat. Duh breh naremongan deui meninatrat mimiti nepi ka dana tarita. Barang inget Tanyiratni nu jadi pamajikanana, kabeg Supala ngarenjang. Gancang usap beungeut jeung Supala nangtung bari ngomong sorangan. Astagfirullahalazim. Nah, bet ngalamun aing teh. Aing teh geus teu bisa ngalalana sakarep-karep lantaran geus boga tanggung jawab bikin ngurus anak pamajikan. Aing kudu buru-buru ngalaksanakeun pagawean sangkan bisa gancang mulang ka Ciborelang. Tapi panon poe geus nengok mulon. Mending sorat heula di dieu pun manggih cai. Cek Supala ngomong sorangan bari terus nyangan batu nu rada lempar. Sangis manggih porosot-porosot mukaan pakaian brus mani bangun nikmat pisan. Da puguh tas lumaku jauh. Beres mani terus salat lohor dina luhureun batu anu lempar. Sanggeus tarapti beras Supala init deui neruskeun lalampahanana. Dina sup kaleuweung tutupan anu masih kene loba sasatuan leuweung. Anu garalak, ayaning maung, ajag, orai sanca jeung rerea deui. Barang lar Supala ngaliwat gurawil-gurawil, kurayang gujrag aya monyet gede. Ngahalangan kana jajalaneun Supala. Reg Supala ngarandeg. Pok Supala ngomong sorangan. Narek naon ieu monyet teh? Mun gede kitu eta monyet teh. Inget kasih porang aing mun lemanggih monyet gede teh. Tapi naon maksudna nya? Monyet bet jiga nu ngahaja ngahalangan ka aing. Cek Supala bari luak liuk nempoan ka sakuriling bungking di eta tempat. Tapi teu aya nu matak nyurigakeun kajabati ratusan monyet nu keur pating gurayang dina tangkal kayu. Malah lila-lila ampir kabeh eta para monyet teh tarurun ngahalangan jalan nu rek disorang ku Supala. Ungguh Supala kalah kabeuki heran bae. Lantaran monyet anu sakitu lobana teh meni ngajajar jiga diparentah baris. Tapi sahulu ge taya nu disada malah turun natina tangkal kai menipating kateget lalauna. Nah, kalah kengalobaan, ha? Lamun rek baru ganiat jahat piraku kalah kacara mewat kitu. Hayang ditulungan kitu maranehna teh atawa rek nulungan ka aing. Hanya kala aing teh ngarti kana basa monyet. Tapi tantu lagi itu satu ngahaja ngahalangan ka aing. Sangkan ulah mapai jalan ieu. Tangtu di hareupeun aing bakal aya sato galak nu rek ngabinasa ka aing. Dan aing rek mengkol ka jalanan make ka kenca ieu. Cek Supala bari terus leumpang. Neruskeun lalampahanana tapi teu nyorang jalan tadi lantaran dihalalangan ku monyet. Barang Supala geus ngalewas gaur-gaur aya sora maung mata keueung jeung mata ragrag jantung. Gabeg Supala meni ngarenyag. Ngadenge sora maung teh ari monyet-monyet anu tadi ngajajar ngahalangan Supala meni ngabiribir. Laluncatan kana tangkal kai terus pating terekel naek meni rame pating calekroh. Ngabejaan ka Supala meureun. Nempo kalakuan para monyet Supala meni colohok bakat ku kaget jeung reuwas. Tapi Supala can waka ingkah kalah kapok nyarita. Berarti anjeun hayang nulungan ka kula meureun syukur aranjeun geus ngabejaan ka kula. Yen dihareupeun kula aya maung. Cek Supala nyaritana karek sakitu lantaran tetela. Aya nu ngagorobas nyampurkeun ka palebah Supala jiga geus ngamuk yen aya manusa. Atuh kebeg para mitra. Supala ngarenyag deui bakat ku kaget. Ret Supala ngareret ka tempat anu ngagorobas teh ana breh tetela aya maung tutul anu geus nyangereng jiga rek nyerang ka Supala. Ari monyet anu geus araya di luhur tangkal kai menipating karoek disada patarik-tarik. Dina bejaan ka Supala sangkan buru-buru nyingkah. Gancang supaya luncat kena tangkal kai nu pangdeuketna, terek el naek. Meningan sajorelat geus aya di luhur deui. Barang Supala geus aya di luhur kai ger monyet-monyet nu disarada deui. Jika nu surak peda Supala geus aya di luhur. Nu hartina bakal salamet teu dirontok maung. Bila gurayang gurawil trek di jeureun Supala aya monyet maturan diuk dina dahan kai. Malah tungtungna hampir kabeh monyet parindah kana tangkal kai nu dicicingan ku Supala. Ku Supala diantep wae teu diganggu teu diharu biru. Sabab tetela monyet baroga niat hade.
Atuh teu lila tangkal kai teh jadi leubet ku monyet anu ngajarentul ngariung Supala. Panon kabeh nariteup ka handap ngawaskeun maung tutul nu keur kukurilingan bari tangah ka Supala. Jeung monyet-monyet bari lalajo maung tutul anu keur laparin, pok Supala ngomong sorangan. Namun eta maung tutul ku aing dilawan moal meakeun waktu saja. Tapi kadatangan aing ka dieu lain rek maehan satu nu teu boga dosa. Supaya aing salamet si maung tutul salamet, monyet-monyet salamet, leuwih ada aing marek lumampah nurutan monyet we gugurayangan dina tangkal kai. Ku jalaran kitu aing bisa neruskeun lalampahan bari jeung teu kudu ngabinasa makhluk anu teu boga dosa. Cek Supala bari terus meresan papakean sarta nalikeun pakarang anu pageuh sangkan teu murag di mana luluncatan dina tatangkalan. Sampai sagala tarapti pok Supala ngomong deui, ditujukeun ka para monyet, rek kahartieun rek henteu. Supala teh dipikirkeun, nu penting mah manehna nyarita kanu geus gede jasana, mung waktosna kabujeng saya. Kumaha nyarita Supala ka monyet teh? Pake basa monyet di luar wargi sadaya deus ieu aya dong. Hatur nuhun para mitra sadaya, urang cekapkeun heula dugi ka dieu dongeng enteng nu judulna Musuh Warisan karya Kileca. Mangga yang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sakali deui judulna Musuh Warisan urang cekapkeun bae saur Kileca bilih muka sabitna minta sebat tempat apunten sanes dihaja cenah. Kalaresan we wungkul ieu mah. Da ieu mah dongeng fiktif atuh para wargi namina karangan. Ya bukosna. Mangga atuh para mitra dugi ka dieu bae nya. Enjing urang teraskeun deui wilujeng kantun bae kasadayana permios.